Tunduk bangunan utiris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kena acan fokusnya. Daun salam manuk piyin ngajawab salam sing lalu baduit. Amin. Daun salam buah kentang ngajawab salam sing lalu nasbutan. Amin. Gaduh kada. Daun salam daun genjer kita ngajawab salam bibirna bangunan duwer. Melak jati sisi leweng di cebodan pakai cai besi tadi rada malaweng urang cobian sakari deui siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap salawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi sadana sadana abdi paling resep sholawatan. Tapi mudah-mudahan makin lami suatu makin keluar. Tika hiji rojab, tika ayeuna terus kabing sabaraha rojab beuna 20 rojab. Parantos manggung 20 kena panggung. Janten rada gember. Teu sabios ya. Tapi cekas insya saderek penata acara pengatur waktos berusin kuring sauna tadi mantena karasan ketua MUI Desa Cicadas nu bangga bahagia biasa diemsian ku guru. Mudah-mudahan mantena masih diberkahkan ilmu insyaallah subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Maha, berikut reng-rengan saribit pengurus DKM sadayana. Mudah-mudahan para pejuang masjid sadaya masih dijantankan ahli surga insyaallah subhanahu wa taala. Para ajengan, para kiai, para ustaz, guru-guru, simkuring hormatan simkuring sadayana anu aya di wewengkon. Mudah-mudahan guru-guru sadayana masih diberkahkan ilmu, berkah yuswa, berkah rezeki, berkah keluarga, diangkat harkat derajat, termugia di lungsuran turunan anu soleh-solehah insyaallah subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mugi ti aparatur pemerintahan ti kawit luhurna Bapak Kepala Desa atanapi Bapak Jaro katenarna, Bapak perangkat desa anu mangrupakeun kepala dusun, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Pertahanan Sipil. Mudah-mudahan aparat pemerintahan nu aya di wewengkon mesti dijantankeun aparat-aparat anu amanah. Amin. Aparat-aparat anu tiasa nyanak ieu desa janten desa anu bahadatun thayyibun warahmatun ghafur. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah Isra Mi'raj sadayana, para bapak kesepuhan Kakantun anu disesepuhan ku ketua adat di ieu wilayah masih kampung adat sami
Wengi tadi abdi ngaos di kampung adat Cicariang Banten. Noron 2 wengi sareng kampung adat Cikareo. Bahagia ngaos di kampung adat. Dan wengi mah jamaahna hampir 2000. Jadi 4 kampung adat ngagabung tiap aya Rajaban Muludan. Karsa tadi ngisi di 3 kampung adat. Di dieu mah kumargi kaayaan hujan, oge kampungna saalir, sakege tos alhamdulillah. Usakituna kasepuhan kampung adat aya di dieu. Anu mana? Hadir. Masya Allah. Kasepuhan siapunten kasebut nyuwunkeun izin. Salajengna para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para wargi jamaah Rojab Sadaya anu yakin insyaallah sadayana jamaah Isra Mi'raj mudah-mudahan diampura dosa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siksa saja anu kaluar ti imana jang nuntut ilmu fa huwa fi sabilillah. Maka kita jalma ke aya dina jalan jihad fisabilillah. Saha eta teh? Ieu insyaallah dimimiti persiapan di mana. Bapak-bapak mah tara ribet. Asa aya kopi butut ke jadi bae bener teh. Baju batik jadi, kaos sangsang jadi, jaket jadi, training jadi. Betul? Iya pahala gede mah ibu-ibu dengan kerudung sok riweuh leres, baju kami sok riweuh leres, baju hejo baju hejo, kerudung kudu hejo, kahadap hejo, sendal hejo, tas hejo. Nah biasanya kita kalakuan ibu eta nu ngajadikeun gede pahala riweuh memeh ini gaji. Dan itu loncat ieu mah. Kudu atoh lamun boga awewe sok riweuh memeh irit ngaji. Ngan riweuh dandanan baju hungkul, tapi ulah ari riweuh bari jeung lipstik lamedong, pipi dikelian 3 senti. Ieu mah gawat. Ampura jampura. Ulah ngalenggah irit ngaji ngajujuk rahmatna Allah tapi ngajemput ajabna Allah. Naon diimbang dandanan belatrang-beletrung aya datang ke pengajian meni menor. Aya begitu aya. Jamaah di mana eta? Oh. Aya kawan. Mudah-mudahan sadayana wargi jamaah Isra Mi'raj komo ayeuna bari hujan terus nyaketan tengah wengi mugia doa ijabah mugia urang sadaya dihampura dosa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal puja urang sangakeun ka Gusti Allah azza wa jalla. Saribit kelih pujina urang sangakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci. Tasyakur bi nikmat urang sangakeun ka Gusti Allah nu Maha Kumpul. Nalangkungan kudrah iradah ti Gusti Allah. Alhamdulillah. Teu hujan, teu tunduh, teu tiris, teu lapar, jamaah biasa kumpul ngari. Ieu tandana mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu biasana mah sibuk WA-an, sibuk Facebookan, sibuk nonton TV, sibuk ngariung program, sibuk ngarekol. Leres ayeuna mah kabeh kumpul ngariung di ieu tempat. Mudah-mudahan ieu kasusah, mudah-mudahan ieu pakasaban nu geus dilaksanakeun ku jamaah mesti dikuliah ku Gusti Allah, kuridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugia salawasna besi dicurah limpah ya. Kamu panutan urang sadaya, junjungan urang sadayana, nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya kesingkaakeun
janten umat baginda Rasul anu tumut manut kana ajaran anu dicadangkeun ku mantena ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, dina Al-Qur'an diuningan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Gusti Allah pangeran ulang sadaya anu parantos ngaberangkatkeun bi abdihi kalayan hambana. Kunaon dina eta kalimat tersebut bi rasulillah bi Muhammadin, tapi bi abdihi sebab cenah dina waktos hiji umi harita anu diberangkatkeun ku Gusti Allah aya hiji hamba anu pangsoleh-solehna saalam dunia anu dipilih ku Gusti Allah kanggo naon? Kanggo diberjalankeun Isra wal Mi'raj di mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa barokna haula. Geus diberangkatkeun dina hiji penting di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina anu disakuririna geus diberkahkeun ku Gusti Allah. Nanta aja di mana salat di Masjidil Haram jeung salat di Masjid Nabawi saur nama sami jeung salat di Masjidil Aqsa. Ngan simkuring can pernah ke Masjid Aqsa. Ai Masjidil Haram sering, Masjid Nabawi sering. Kunaon bedana jeung salat di masjid di dieu? Salat di Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi mah busuk. Emang Ustaz, lamun salat di masjid di dieu teu busuk tara. Sok jujur aja. Akang sok berjamaah alhamdulillah katingali dari Pak Jarod. Di dieu mah magrib sampai kakeun 3 sak 4 sak leres. Alhamdulillah, ieu saking ku suksesna para ajengan para ustaz ngumpulkeun jamaah. Tapi yakin tina salat eta kurang-kurang nama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Loba anu ngalaksanakeun salat tapi kurang-kurang cilaka dina salatna sebab naon? Salatna teh salat sahun. Kumaha salat sahun teh Ustaz? Kernian mah bener. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilatin lati ada an maqmuman lillahi ta'ala. Allah sejak abdi salat maghrib 3 rakaat hadap kiblat janten makmum fardu kana Allah taala hu akbar Allah maha besar. Asal kitu tara. Saur Imam Syafi'i di mana salatna keur takbiratul ihramna teu manteng ka Gusti Allah teu sah salatna. Ulah sembarangan. Ieu ngangkeun Allah. Kaprek deh. Mun bener mah kikian deh. Sampeyan mah kitu sok. Aya main kokoda di dieu diutak-utak. Atuh ari atur mah kana heula meme salat. Sing bener. Allahu akbar sing bener di dieu. Ieu 2 ka handap, 2 di tengah, hiji di luhur. Tutupan lambungna. Sebab naon? Lambung teh tepat nafsu. Lain sembarangan. Oh, akbar. Bujang. Balik. Ya bener. Sin kuring lamun ceramahna kira-kira bahasana make bahasa Sukabumi wios teu. Kan orang dieu mah tadi ustaz meni halinku lemes. Jaro lemes. Abdi mah teu biasa lemes kitu teh. Lamun misalkeun jariosna engke rada-rada kasar kira-kirana pundung moal. Ngambek moal. Ambekan moal. Moal. Ada bocor mah.
rahimakum. Beres takbiratul ihram. Syarat sah salat anu kudu dilaksanakan aya 5 bacaan dina salat anu teu meunang kalimat. Ieu parantos ka sadayana. Ustaz, 5 bacaan teh naon wae? Doa ruku lain, doa sujud lain, doa i'tidal lain. Doa naon atuh? Aya 5 bacaan anu ulah kaliwat bila mana kaliwat teu sah salatna. Tapi lamun teu kaliwat walaupun dina ruku ngalamun, dina sujud ngalamun, mangka manehna sah salatna. Naon eta bacaanna? Kahiji baca takbiratul ihram. Kata salatnya ulah sembarangan. Kunaon aak lil laun takbiratul ihram teh mung anggul batur siapa teu ngarti. Takbiratul ihram kudu tarik. Allahu akbar. Jadi makmum ge kudu tarik. Ngan ulah narikan leuwih ti imam. Minimal kadang nu kucepil ulah nyarira. Rengse tina takbiratul ihram maca naon deui? Suratul Fatihah. Umul kita apal bener suratul Fatihah. Tapi maca Fatihah ulah dikoboy-koboy. Ulah jika salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam kesupir miliaran gitu. Di Sukabumi jadi mau tertib insyaallah. Ya. Salat masih benar baik. Baginda Rasul ge leuwih tapis ti urang. Para sahabat ge leuwih senior ti urang. Para wali leuwih pinter ti urang. Bacaan Fatihah kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bijil ustaz zaman ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beres tarawih teh ngoprot kalian lain. Di makmuman ku aki-aki beres tarawih teh gimana? Haduh. Kunaon abah aya suka muat tarawih teh ribu. Jamaah rahimakumullah. Buka dua bacaan naon cenah? Suratul. Jadi sabaraha bacaan anu ngesahkeun dina salat teh? Kahiji bacaan naon? Takbiratul. Kaduana bacaan naon? Suratul Fatihah. Terus kumaha? Bacaan surat sabada Fatihah sunnah hukumna. Ngantak lamun dina salat sunat teu kudu dibaca kecuali salat sunat tertentu, salat hajat, salat duha, angge. Ustaz abdi mah kangge sae. Dina salat sunah aya sunah. Ngan lamun kira-kira waktuna mepet ulah ngahaja-hajakeun. Geus puguh batur ngadaguan rek salat Isya manehna teh makmumna telat. Qobla Isya menilila. Bismillahirrahmanirrahim. Beres salat doli nu dibacana salat sunah al-Qari'ah. Terus bacaan naon deui anu diwajibkeun dina salat? Bacaan selanjutnya at-tahiyyatul mubarakat shalawat thayyibat lillah assalamu ayyuhan. Terus ke terus eta bacaan anu kasabaraha? Katilu. Kahiji takbiratul, kaduana Fatihah, katiluna maca tahiyat, kaopatna bacaan naon deui? Sholawat sabada tahiyat. Sok diaos sholawat. Wajibna maca sholawat dina salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Cekap wajibna sakitu. Ngantak lamun dina salat tarawih tong dibaca sholawat Ibrahimiyah. Cekap we Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada baca protes buku maca sholawat hayang kumplit tapi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mending keneh urang cukup dina farduna tapi tartil tumanina dina bacaana. Ulangi deui. Nu kahiji teh bacaan teh naon? Kaduana, katiluna, kaopatna. Lamun urang salat fardu hoyong ditambah jeung sunah, Allahumma sholli ala sayyidina. Transfer. Kama wa ala ali wa barik kama barak wa ala fil sikap sakit. Terus apa bacaan tak? Terus apa bacaan? Opat kahiji takbiratul kaduana katiluna kaopatna kalimatna awe salam. Teruskeun dina awe salam. Pantahiyatnya ulah awe salam jika joget andut. Paham? Kumaha joget andut teh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kampung dulu teman. Kumaha beneran? Assalamualaikum warahmatullah. Lempengkeun ieu jeung tak tapi teu kudu ngakibet dina tak. Ulah kieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, umat ya. Sabeunana we ulah dibatak teuing bisa jadi beuheung. Assalamualaikum warahmatullah. Lempeng. Lamun ka kiri lewatkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon Ustaz Gusti Allah diciptakeun jelema ngalih ka kiri pasti leuwih loba tibatan ngalih ka kanan. Kunaon teuing tong ditanyakeun ka uing ti Gusti Allah geus kitu. Wa bil qadari khairi wa sharri minallahi ta'ala. Jadi ngalih ka kanan cukup lempeng jeung dada, ngalih ka kiri kudu katempo makmum lamun jadi imam. Sakali dia ulangan daripada aing ngeceblek kelila mantap ku isomira cek salakina teh mah tadi raja baca saha jeung Ustaz ti Cibadak ngabaca naon teuing aya ge teu ngarti ini kira-kira bae lah kahiji naon cenah kaduana katiluna kaopatna kalimana berarti sah salatna. Kunaon Ustaz make kudu pondok-pondok ting teu kudu kabeh bacaanana pan Gusti Allah mah geus nyaun urang mah salat make salat teu bener. Kumaha teu bener teh? Pas beres maca Fatihah, maca surat Allahu Akbar, subhanallahil pas jam 8 isuk kusun hujan cun hujan beres me baju. Aduh itu baju mana ulah Subhan Allahu liman hamid. Ai sing neng ka mana waktunya cing atuh angkatan baju. Allahu Akbar. Lamun tinggal cetian baju laki eta can lunas di bajuna. Aya begitu aya. Lamun ke salat sok ngaron ngabayang-bayang lain aya. Leungit kunci ge kaingeutna keur salat. Laras. Kompor tadi pada make ingat keur salat bener. Salaki bener-bener ke dibayangkeun keur salat. Tinggal kenceng anak si mama salatna meuni khusyuk. Tanya budak nah adik mas sholat meni khusyuk dikaciri lain khusyuk inget moyang siap itu bener baik nah bayangkan itu bener salaki ke sholat iya mah jamaah di Sukabumi di Cibadak di dia mau apa beda bener tuh laras tuh Lepas Isra Mi'raj oleh-olehnya ke sholat namun dia kecap kamana wae kan diomongkeun pasti balik dek ngurangan dosa ece nambahan dosa naon salah saji nambahan dosa teh tah ieu jamaah mah pan tiap majelis taklim dipurudukeun dosa ku Gusti Allah ece sok aya majelis taklim pangaosan tiap dinten naon di dieu ece jemaah berarti bagaimana nya pan pasti kadang pengajian masjid dia bajuna buru harus teh koneng
hejo, masjid dia biru, masjid dia bodas. Dekat kapan nganyuk tak kabeh pasti. Bedegongna naon nganyuk teh tara beja kasalaki. Hati-hati. Jika lulucon ya, jika lulucon. Ece ngaji make baju seragam kieu keur nganyukna, keur nyokotna teu izin salakina, salakina teu panuju, salakina dina hatena ku guru tuh haram dipake ngajina teh. Engke punya berta. Bedus ya, cuma saya bener. Asing bener. Al ilmu yahtaju ila amal. Ai ilmu teh ngabutuhkeun dina perkara amal. Jelema beramal teu make ilmu seperti monyet ka gugulu. Kalapa kos tadi teh jiga heueuh ngagetik ngajina mah. Kongkorong utang dipake dipake ngaji. Geurang dipake ngaji. Aya tatangga di ditu ngahaja disiksakeun. Ece hayu. Goblok pada kitu. Nah, jadi urang lempengkeun heula we niatna. Innamal amalu binniat. Ece hayang meunang ridho Allah. Tolak ilmu hayang merudul dosa. Ieu carana. Bade diturutan. Bade diturutan mah cuma dikocok capek ke ieu. 3 jam baraha ngajina? 12. Oke, jam 12 jam 1 masuk di aing. Jimbe akan dieu. Abdi teh di poe Kemis geus teu keban pamajikan. Jumat di Pak Kades, ampun adegannya. Poe Kemis teh di ka Banten, dibuan ku orang Banten. Eta aing betah di Banten kawan. Komo penting tadi mah. Jamaah teh lain kieu. Ieu mah mun dieueuh ka heroina teh we keras we. Cing anu dikahareukeun teh ABG atuh mah. Penting mah dewek eta ABG hukum. Ini di belakang. Masya Allah. Malam Jumat, malam Sabtu, Sabtu isuk, malam Minggu tak ayeuna. Isuk teh beres subuh terus angkat. Sebab jam 8 isuk di Cikidang kada tos naik panggung deui. Uih heula kamu bisa kedeung, sudah bisa eta ge gede-gede pamajikan. Jam 5 sore kudu geus irit deui ka kanu gede. Nah, ngendong deui di kanu gede. Balik deui isuk kana gerak kaji Sukabumi ka ditu. Sebab jadwal uing teh pika ke tengah Saban teh geus aya 50 hiji jadwal. Lain alhamdulillah dari capek. Cek pamajikan dewe alhamdulillah. Dalam balik ngaji saminggu teu balik eta nanggeutna. Sugan aing teh kangen. Goblok. Bapak baru pokokna teh kana pesat. Kalabuan awewe moal jauh pas ieu. Betul tidak? Ece resep kana duit. Hoyong dipasihan aja sanggeun ku caroke. Hoyong disenangkeun ku caroke. Ning kejeje bertengah. Senangkeun naik pamajikan teh. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Cik baginda Rasul. Pang alus-alusna lalaki. Nyatana lalaki anu nyaakeun ka pamajikanana. Saha nu pang alusna baginda Rasul contona. Lain dia maka pemajikan dari sotik suntak korong sok air gitu sok. Orang mana? Curhat mereka. Masya Allah. Benar-benar nih. Ece sok majlis taklim. Pak Ustad geus kapal nganyuk atuh kumaha di pulang geus dipake. Gampang barna. Dik mana solusi? Balik ieu rajaban nyumuh ka salaki. Bebek lamun salaki nanti cuek we nya jawa jejer misal bu Ece langsung tewak punukna set cekek seletik cium muak pajarkeun lucot di mana balik ngaji nyium tarang salaki kalayan ikhlas maka 70 dosa Ece murudul. Lamun penting engke balik ngaji Kang Ustad aya pamajikan ka Ustad teu? Ya. Tah teh Ustad dengekeun. Balik ngaji engke Kang Ustad dicium ku Ece 3 kali dosa Ece 210 dosa murudul. Coba teh Ustad
para kiai cara ge abdi lagi pagawe rengan nyadap ka kebon tangan ge geus herang. Lamun jelema arek ka Mekah umroh jeung haji anu diudag-udag teh batu hajar hayang nyium batu hajar aswad hayang murudo dosa. Ari hajar teh batu ai aswad teh hideung anggap tarang salaki sia teh hajar aswad. Sampai nyium murudo di jebol nyium murudo di jebol anjir bayangkeun itu. Terus kumaha beres dicium salaki aak pan mama teh nyanyi baju teh bebeja kaa ceuk kiai tadi dipake ngaji lagi teu sah nyuhunkeun ridona cek salaki teh ridho nya lain ridho hukum teh bayar. Jadi lamun geus minta ridho dipika ridho pasti dipang mayar kan geus salama jika ngaranna bayar karunya tolak ilmuna baiklah ustaz-ustaz nerangkeun ngan dakdik kredit numpuk. Tapi di dia insyaallah dan mah jauh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Beres didinya ngecek ini tolak ilmu eta baju anu menang nganjuk geus menang izin bisa lagi lamun geus lunas alhamdulillah. Terus kumaha lempang kana hareup lawang pantok sanggeus izin heula ka salaki izin heula kopi arek pantok ngaji teh ulah abong-abong ente arek ngaji salaki kan tuh di ditu kopina ditu gulana ditu sanuna ditu ieu-na jieun heula heuh sok kitu euy nyaho nek oge doraka eta teh siapkeun heula bebeja mamah teh bade ka masjid heula tolak ilmunya cip carogena teh teu kenging tolak ilmu poe ieu mah bapak dikekepan sampai ceput di mana aya omongan kitu teu sah tolak ilmuna cicing di imah kekepan salaki pahalana leuwih-leuwih ti tolak ilmu ngan salaki panggeblek-geblek anu di sana tolak ilmu teu meunang ampun aya budak di mana budak lah dingin ku salaki na apa ampun banyak budak kayak aya hari bertol teh itu yang sedikit dewek teh kok ngomong. Jadi mun arek pamajikan tolak ilmu teh singat kok caromir muhun mama ku bapa didoakeun sing berkah ilmu nu arek dipelajarina tah ieu acis jang korpatna itu pantasna mah bener teh ceul kosok diberi duit ku salaki jang tolak ilmu kosok tara dingikeun tara cenah Masya Allah. Oh tara menta tuh ceuk eta kan. Tara kacil nya. Sebentar mana? Anu mah pucuk hideung. Aduh, ieu ame barokah. Abi mah tara eut susu. Ame barokah. Maaf, saya pas waktu menikah sudah janji saya tidak akan meminum susu yang lain. Gimana? Setia kewajiban maka ditaat. Terus kentok jam 12 teh Gusti laku ya. Zaman lagi maklum beres dirinya edit terus minta izin ke salaki siapkan kopi salaki terus kumaha ngeceuk pas dina lawang pantot teh ngadeg sing bener lengkahkeun sampean kanan cicing lain mah tanya lengkahkeun sampean kanan bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil takalak nabelsat bari lempang teh dibaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah tapi kakeun lawan masjid datang ka dieu sholawatan lain ieu mah ceuk ayo bangun geus bareng duaan ampun geus tetangga namanya urang mah ngaji bener kitu teh buk lagi koneksi ka ganggarangan arek mantuk ngaji ngomongkeun batur
naon ustad pakai kayak ibu mereka nyaksian bapak-bapak mah tanah ngomongkeun batul paling oke bapak-bapak mah ngawadulan pamajikanana dosa ada bapak-bapak mah eta paling nah ustad heueuh bapak masuk ngawadulan aja gini ustad jawab paling oke gitu bapak kudu jujur terus batu nah jawab satu kamu aja terus kodrak lah, kemana lalaki mah bagian ngawadulan majikan kan ngomong lalaki keur beger teh oge keur beger teh bangoi aya ngawadulan ieu majikan ieu ngawadulan ngan hayangkalna mun rek beger teh eta mun balik ka imah nempo pamajikan leuwih-leuwih ti meong eta pun teh ngantak jenting kumis baplang kumaha mantep ka imah kaya pot kitu rumus lalaki mah ribut pengalamannya ya mah orang mah ngobrolkan pengalaman wing kan hampura gitu nya dan dina hati mah masya Allah dicerita Gusti yang nyatu doa nyaru ke apa ijazah tapi tika ayeuna jadi ijabah da pamajikan teh bageul mah bageul ngajarake gitu Pak cenah mun arek ngadua asa ulah kanyaman lamun kanyaman nyawa-nyawa leungit teh kotong ois ayo ribut beres ngalengkakeun sampean macan naon cenah tadi kakieu is terus lulus ini ke masjid baca subhanallah subhanallah alhamdulillah sadana wala ilaha illallah beli para laras subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah terus beres datang ke sholawat Nabi sholawat sifat naon we sholawat dibaca datang kiai ngaji dengikeun ulah mah kiai medar ilmu manehna ada permen jamaah di ditu di Sukabumi beres ngaji dahana pun saja teh cangkang permen bener-bener ke dalamnya iya tolak ilmunya supaya naon bener tolak ilmu teh supaya benang ilmu geus benang ilmu kakarak ngamalkeun ibadah insyaallah ibadah dibarengan jeung ilmu mangka ibadah maka ditampi ku Gusti salah sajina kos tadi syarat sah bacaan dina salat teh sabar bacaan wah baru kan mau ditanya deui beureun kahiji naon kadua naon katilu naon kaopat naon kalima naon wah bener pelalintar jadi masya Allah mudah-mudahan jadi ahli surga kabeh santos begitu kumaha keur salat as-salatu mi'rajul mu'minin hadis salat teh mi'rajna umat mukmin di mana jelema geus salat mangka kudu naik ibadahna kudu naik sedekahna kudu naik katawaduanna kudu naik ka ilmuanna kudu naik ka imananna kudu naik ka takwaanna ulah salat jalan judi dipaju ngadu hayam ongko musep lotre ongko ampura adeka ya ampura ada babe ilmu nanti pulang ngambek jangan usap judi pulang ngambek ada resep judi banyak terus dan disukan mah nanti mematahan aku begitu aku teh ngambek mah aku udah tiga sepanjang diizinan alhamdulillah sok aku atau susu dek alhamdulillah Gusti aduh jamaah rahimakumullah jadi lamun geus resep salat teh omatnya ulah loba ngagibah jelema nu geus rajin salat istiqomah salat ulah loba ngagibah akar perpecahan antara tetangga dengan tetangga antara istri dengan suami antara teman dengan teman antara ayah dengan orang tuanya anak dengan orang tuanya antara rakyat dengan pemimpinnya naon Alisa ieu tak cocok
di mana jalma teu bisa ngajaga lisana beberewekan teu buku-buku terjadilah perselisihan. Sebab naon jalma nu diomongkeun moal ngeunah, betul tidak? Lamun ece jeung akang diomongkeun ku batur kira-kira ngeunah moal jauh batur ge kitu. Lamun diomongkeun kurang pasti amat di mana geus rajin salat jaga lisan kunci tangan tak cenah ece di mana-mana ece beres salat ilmu beres tatanen lain inder ka tetangga dagang omongan belanja ka warung nama gocengeun ngobrol na sajutaan kumaha ngobrol sajutaan teh baranjana mah teri ngawangkong na 2 jam kemenang dah Ustaz kan kumaha atuh nya gawean teh suka degan ngatui mah ngabejaan kitu teh dosa nyata pantas cenah di neraka teh euy makin ahli surga unggul tempo di neraka lain cek uing cek baginda Rasul panglobana teh padahal lamun ditinggali majelis taklim anu piluh naon eta ngaji di tiap masjid da bapak-bapak mengorekan 10 ekor ge hese naudzubillah pas ngaji kurunya nunggu serempo asyada betul ibu-ibu mau pilu ngaji saminggu ayat 7 tempat 7 anak datang tapi nah eta neraka pilu ku ibu oh meureun kahiji ieu nah ongkos ngaji masih kena ngomongkeun kunci cepret mun batur aya ngomongkeun batur keur aya ngomongkeun kesalahan batur tong didengekeun ulah saron kumaha teh aya mah dikepoh yang nyaho tepikakeun DWK bisa beneran usum kasus Ferdi Sambo kamari eta emak-emak diciga jadi wartawan kabeh dina handphone Ferdi Sambo kabeh pan geblek mun dipikir-pikir jeung si Joshua na teu wau jeung Ferdi Sambo na teu wau jeung hakim jaksa na teu wau eta nu dicarekan hakim jaksa Presiden Jokowi wah kami dicarekan eta rakyat urang mah kitu usum BLT turun RT RW jeung kades ya diomongkeun di Sukabumi di dia mah mungkin beda tapi kakeun eta RT nu ganti hampir sama KPP 12 RT ganti gara-gara BLT mantap aing lamun papangijing Pak Jokowi rek usul dah Pak Jokowi mending tong aya BLT lah jadi bahan pibanguseun eta teh naon sebabna nu ngadatana dina sosial jadi diterangkeun ku deui teh kerja di aparatur aya mah nu ngadatana teh dina sosial lain RT lain RW lain desa di desa mah data dihapuskeun kabeh tah ngaran teh si Ici si Esi si Abah si Kokom si Baskom mah kudu dipilih ku itu teh jijak cerot teh ngaranna teh bijil ari si Ici anu miskin teu kapilih ari si Esi anu setengah miskin kapilih anu korbanna si Memen RT panteblek coba nyata kudu ngaji amin naon oh urang teh geus sok salat mun aya kajadian saling heula taroskeun nu bener RT nah eujeun teu meunang cek RT duka atuh coba urang taroskeun ka desa taroskeun jaro kunaon jaro terangkeun ka rakyatna sing bener insyaallah lamun rakyatna pikiranna tenang pamimpinna pikiran tenang mangka eta negeri bakal jadi negeri gemah ripah loh jinawi tapi lamun rakyat menyarankan pemimpin benci ka rakyatna tadi kadenge-denge sambutan jaroan seperti kadenge di Facebook gitu pokoknya mah ulah komo rakyat ngomongkeun pemimpin dosa aja mantap sim kuring punten nih sim kuring mah lain tukang ahli politik kerjaan Presiden Jokowi teh nyoblos kamari ayeuna calonkeun presiden liwah teu eta pileueun lain pos ecuk sanu mere duit eta dicoblos lain ayeuna salah sahiji pamimpin nu teu diberkahkeun ku Gusti Allah keur hayang jadina nyogok ka rakyat salah sahiji dunia atawa harta anu haram teh duit panyogok ti calon pamimpin ti calon dewan ti calon lurah ti calon bupati ti calon gubernur tah eta teh lamun disogokkeun ka eujeun kalaya niatna nyogok haram di daharna ulah sok terus wih kades teu eujeun bupati teu eujeun aya milih saha
anu mentana saha duit coba mimiti teh kalayan doakeun di mana arek aya pemilihan kos di wilayah Simkuring di ditu kumpulkeun 5 calonanana datang kiaina pimpin ketua RW desa bapak-bapak ibu sadayana urang doakeun pokona mah tidak ada politik uang dina pemilihan ayeuna saha calon anu bakal ngamajukeun rakyatna anu bakal istiqomah dina agama anu bakal nyaahkeun kana rakyat jeung agamana urang doakeun sing jadi lamun pamimpin niatna teu bener urang doakeun sing tong jadi al-fatihah eta doana doa bener dan dia mah ada uang buat coblos ada uang wani piro sedang kita kelakuan gitu ya jadi mulai sok bagi ngomongin paming eta dina perkara bisa kadua kunaon cina awewe loba kana neraka ngaji mah ngaji ka salaki tapi sok lawan bae di Sukabumi di dieu mah kata lagi wajah-wajah ni soreha kieu kabeh ulah gitu aduh mesti dicirian ku pamajikan abah waduh beda pandai oge ngantak diomongkeun geus jauh kata poe dina beungeut da pasti kitu ya Masyaallah jadi eceun lamun longgar ka bumi teh kumaha tata cara salah sahijina unggal penting kudu nawaran ka salaki lamun boga kene caroge eceun wayahna penting tadi geus penting tadi teh arek sare eceun teh tunduk we bapak bapana atau mah nyebutna menyebut ngaran mah teu beunarnya lamun di Arab Saudi mah kan kasalaki teh nyebut ngaran Abdurrahman di Arab Saudi kan gitu di urang mah teu identikna AA bebek sayang bapana gitu kan ya bapak wengi ayeuna aya peryogi teh ka mamah sunahna eceun kudu memelis ada pensalaki teh eta bujuk teh keplok cendol bae doang sia lamun hayang penting harita sarek eceun dibarengan ridona Allah lamun penting harita dicabut nyawa dibarengan jeung indahna sakaratul maut Ustaz era atuh gengsi atuh di balik era jeung gengsi ada ridhonya Allah ya paham tapi salaki lagi sing ngarti bisi pamajikan eraeun teh cing atuh lamun pamajikan keur nyieun kopi Simkuring mah Pak lamun di bumi bojo keur nyieun kopi toel gitu neng itu bagi mah kadang namun teh ngarti 2 kali neng lamun di toel teh ngarti wae sepak aduh ampun anjir memang Ustaz sok gitu deh kan ngandak pemajikan teh wah daripada disepak aing mendingan langsung mudeng deh uing lamun hayang ngaroje pan kieu ari bumi teh gaduh tilup ceuk tadi namun nyiapkeun jangkir pemajikan eta teh nanti laksana imah di luhur khusus parantina 5 tamu eta imah awal bebe apaleun imah nu kadua imah jang pamajikan imah nu katilu imah budak da boga budak teh 2 geus lulus kuliah arek dikawinkeun meme dikawinkeun di imahan heula ameh naon mun salaki macem-macem bae cekek salakina tah di imahan bae ge imah teh 3 tah Simkuring sare di imah nu luhur pamajikan di imah nu tengah budak di imah nu hadap mun ti penting teh ciga musuhan saimah hewan aya perlu we WA ke Simkuring assalamualaikum dan artian langsung pemajikan teh waalaikumsalam siap penjual 45 pemajikan teh dalam mun eceun nempo pemajikan teh geulis punten ngagul tuh sebab tidak ada lelaki yang sukses tanpa di belakangnya wanita yang soleha jadi kan bisa berwanita lamun barane sukses dengan jadi pemajikan sebab naon doanya istrilah yang menjadikan suaminya sukses dek kalau bantu manggil ngaji sebab pemajikan dek rajin tahajud doa we tahajud Gusti caroge abdi sing laku ngajina demikian kan salah ketika serak doa
beres itu ece adabna salaki kudu noel ke pamajikan, pamajikan nawaran ke salaki. Walaupun pada malam hari itu tidak terjadi pertempuran Surabaya, tapi insya Allah lamun dibarengan kalawan eta salaki suami istri teh cenah memeh sarena kaayaan mahabbah, saling menyayangi, saling mencintai, malam itu dia menjemput ridhonya Allah. Langsung yang udang jam 3 lain kiki bete udang jam 3 bos balik lain tahajud, beres tahajud sholat hajat tobat witir, beres dirinya ngadoa pas isu salaki irit kasawah pamajikan angkarkeun sajadah namun sholat duha kumaha terus salaki depan ke majul ece sholat duha, beres sholat duha ece irit kasawah gitu dudukeun salaki mawa sangu aya tanggal kalapa ece teh langsung ngadoa dirinya kan dieu urang botram heula pas salaki istirahat ece ngadoa Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi bisama'i panggil geblik ku cetaneu kalapa murah cek wa ma fil ardi bahrisu geblik di cek belut bijak cek eta mun salaki kasawah angkarkeun saja dina ampara sajada abdi sumujud pasrah rumaos diri sekertein dosa nyanggakeun sadaya daya betul moga dosa karena pes non karena WA yang status ya Allah dosaku banyak itu memangnya mereka hampuran ke status WA gitu. Salaki gering zaman ayeuna mah belum kan. Salaki gering cek mereka ubaran. Kerok pencetan keur ngarenggo mulian. Make cara dipoto jepret dicirkeun status goblok-goblok teh awe ayeuna mah. Disebutkeun dina statusnya minta doanya suamiku muntaber. Atuh sadesa apalin salakina muntah. Ya Allah ya Karim. Saya teh mun pamajikan geuring teh ubaran. Main status dari salaki mata pamajikan geuring paling diantepkeun pae-pae geuring. Ubaran. Salaki belegu gitu mah. Lamun ustaz kumaha pamajikan geuring pemajikan lamun geuring ditanya, ampura ulah licik. Uing mah ka pemajikan nyebutna sayang. Rek dina WA percaya buka handphone deh. Sayang ku. Tiap assalamualaikum sayang lope heula. Mesra aing pemajikan. Ngantak cek santri di kobong nembokeun sia jeung si teteh mun diciga anyar panganten. Padahal hati mah ieu tepat deui geus lewat kawin atuh. Atuh pasal tanyalah anu kawin geus 20 tahun mah deuh, rada cawerang atuh. Betul tuh. Depan atuh bingung nu pamajikan geus anakan loba mah nyebahnya. Bote hareup ciga embe geus anakan teh. Ai salah. Eta dikatak lah bapak pamajikan anak ngamuk sedar teh atuh. Kan nempo video eta. Gitu we cenah. Jadi imam sayang we cenah. Jadi gitu cek. Beres salaki ridho pamajikan ridho sare ai sare teh lain patoge-toge pakeugeup lamun salaki sok ngorok gampang ubana bekok ku bantal lamun arek nukangan caroge penta izin mama dan sok cangkeut bios pulang balik cek caroge na bios mama ngan pulang gobating nukangan besi teu teu nyaho teu sadar geus sare buut kitu. Sobat-sobat. Bojong sim kuring mah lamun arek bobote naon kana kelek nyungsa beuci ka hayam. Tapi kuing teh dengdek gitu tah. Itulah
kumaha hasil tina tolak saling pikadeuleuh antara suami, di mana suami istrinya sudah bisa dengan mahabbah, anaknya penuh dengan mahabbah, ningali ilmu bapana ulah ieu mah salaki jeung pamajikan pasea jadi tuntunan kumaha haji ujung-ujungna kabudak sok jadi kabalera. Tapi naon sih anu sok dipaseakeun ku salaki pamajikan pasti lolobana ujung-ujungna kana naon? Kana du? Lamun akang loba duit bujur pamajikan jika itik osok ngagutak kita birit ngabibit talian berit mun pamajikan mun salaki teu boga uang di dapur meuli tongteng terang budak jadi kabaleran hawana teh ngajak perang leres. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, murkanya suami kawin lagi. Jamaah rahimahullah. Alhamdulillah. Para macam ini kontrak tadi. Yang penting mah emang bahas naon deh guys dia mah. Jam 12 penting mah dalem kita ngaji atuh. Dewek ngaji bener-bener cing ada hadir yakin deh kan. Tadi nama rek muka bayi nama tapi kira lawan sangkut-sangkut setik-setik ya. Jamaah rahimahullah dina perjalanan Isra Mi'raj ieu di masjid urang deukeut dengikeun sing bener ulang kasesirian tadi suara sesirian. Oke? Siap? Di mana-mana cenah Isra eta baginda Rasul ngalagungan 5 tempat memeh ke Masjidil Haram kahiji baginda Rasul unggil pasoli ya Rasulullah cek mereka Jibril turun anjeun laksanakeun salat sunat 2 rakaat di mana di Thaibah teh nyatana Madinatul Munawwarah naik deui kana pulau terus turun di tempat anu kadua nyatana di mana di negeri Madian hiji negeri anu di mana aya tangkal kayu anu pernah disaranian ku Nabi Musa waktu keur berlindung di budak-budak tentara Fir'aun naik di kana batu ungjil pasoli turun di tempat katilu nyatana di gunung Tursina hiji gunung anu dipake ku Nabi Musa riyado supados naon biasa patepang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala turun nu kaopat nyatana di Baitul Lahmi hiji tempat di pedalkeunana Nabi Isa ibni Maryam tempat anu kalima ungjil pasoli salat sunat 2 rakaat nyatana di Masjidil Aqsa sate ajan turun perintah salat 5 waktu geus dibere kila-kila baginda Rasul ngalaksanakeun salat sunat di 5 tempat hiji di mana teh? Oh pasti di bawah haji Pak hiji di Toyi kaduana di Madian katiluna di Gunung Tursina kaopatna Baitul Lahmi Bethlehem kalimana di Masjidil Aqsa beres dirinya aya cenah hikmah Isra eta hikmah Isra naon baginda Rasul pas ngalangkungan cenah hiji tempat baginda Rasul teh mesem seuri atau kunaon ningali cenah eta aya hiji kaum anu melak tanur isukana panen melak tanur isukana panen di dia sok melak pare karena panen sebalila 3 bulan 4 bulan aya 3 bulan lilanya jadi kiai mah ngaji sajam sakarung balik entar yakin mun boga budak pasantren keun nutani nama 3 bulan tika ngesang jadi kiai mah ngesang udah bahagia pakai kok pasti siap aing datang teh ieu daging embe ieu pakai kok ieu sop ieu naon aing ngaji ka dieu mah bahagia jamaah rahimahullah salajengna terus kumaha eta kaum teh ditaros cenah ku baginda Rasul bahaya Jibril eta teh saha eta teh orang-orang Cigurulu oh Cibuya orang-orang Cibuya desa Cicadas atau hon baginda Rasul eta teh amalan jelema nu kumaha cenah bisa tanur harita isukana panen deui sampai 700 kali panen
Sing malaikat Jibril eta teh orang Ciburia anu posok ngalaksakeun jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah nu kumaha? Tolak ilmu jihad fisabilillah, ngawakafkeun tanah ka masjid jihad fisabilillah. Bunga panas. Man bana masjidan lillah mislau baitan fil jannah. Singsa saja mah anu ngadegeun masjid, mere tempat ke masjid, mere duit ke masjid, nyumbangkeun tenaga ke masjid, nyumbangkeun kadaharan ngabangun masjid, ngadoakeun keur ngabangun masjid, mislahu baitan fil jannah. Bakal dijieunkeun anu sarupa engke di surga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panas ayeuna, ngalih engke mah atoheun. Pas abos ka surga pas nah aya mirip jeung almaha. Padahal manehna geus ngawakafkeun taneuh. Coba. Anta euceul bareto nyumbangkeun kadaharan kopi, rokok, doa, didoakeun ku kami sing kabagean eta mislahu baitan fil jannah insyaallah. Salajengna Ustaz, keun abdi ngabangun, abdi teu nyumbangkeun tanaga, teu nyumbangkeun duit, teu nyumbangkeun doa, kita salah. Teu doa-doa acan kecida teuing. Rugi pangrugi-rugina jelema anu teu atoh-atoh acan keur dibangunkeun mes. Tapi hayang kabagean Ustaz bisa teu bisa. Kumaha makmurkeun eta masjid lamun harita ke waktu nyieunna teu kaburu mantuan nyieun Mas. Dur loho, dur asa, ulah ieu mah kumaha abong-abong sok kasawa. Dongkap waktu sholat lohor si akan kalaka molor nu kitu akan sakalor nu kitu akan sakalor sholatullah sadaya itu maka sasar sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Dongkap waktu sholat maghrib budak ngora gada gidik nu kitu teh budakna jurik nu kitu teh budakna nu kitu teh budakna ayo ngomong boleh ngaku juri kesorangan pada ibu budak warat teh bener anak kecil ayo nyebutkeun budak juri berarti juri kekerekan kengara mun aya ngere juri munggeulkeun ieu insyaallah ya jamaah rahimahullah beres nanti itu baginda Rasul terus kaliwatkeun ka hiji kaum eta baginda Rasul langsung nangis. Nah Rasul ka malaikat Jibril eta teh kaum saha kaum anjeun orang mana orang Ciburia tadi sawale teh ieu nu kumaha eta teh eta kaum cenah diabring-abring teu make cincak teu make kuteng ya pura cepun dulu jang mun maneh keur tabligh omat ulah jorok ulah nyebut-nyebut cangcut jeung kutang ieu mah mau nyontokeun omongan saha pun guru ngantak sim kuring tadi ge ngomongna ingat saumur make cincak jeung kuteng apa cincak ibu? Enggak tahu diabring-abring kos kebo diabring-abring kos kebo sataranjang baginda Rasul Jibril eta teh cenah kunaon dosa eta teh umat anjeun orang Ciburia anu tara daek sodaqotun jariyah keket bengkene mereket jahih teu we kesangge uyup deui aya kitu aya kitu di dieu teu bener hatam nawadona menyebutkan maknya Allah air jaman menang 1 juta leuwih lamun bener tukang sarodakoh mah penduduk aya 400 saurang 1 juta 400 juta
aja dipakai jualan kumaha sodako kiri di panitia rajaban sabali neng kamar emak lagi di kamar oke ayah bejakeun neng ke eueuh balik deui saking guseur RT nganeangan we aya naon kerah rajaban tah 10.000 tulis RT tulis ingat ya jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq sing sasa jalma anu nyodakokeun hartana jangan ria-ria agama mangka engke bakal dipangku di lawan surga ku anjeunna. Kata aja yang boga gelang ke rajaban jual boga cincin rek muludan jual aing ngalagu aing sholawat ya Nabi salam alaika gelang remeh 20 gram ari sodako na 10.000 kok ya Nabi salam alaika waduh itu kata cintamu itu banyak dengan kedustaan menyadari Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika salam alaika lamun urang cinta ka baginda Rasul geus kudu dipikanya uing di pasantren sok ayakeun rajaban akbar muludan akbar aing mah panas sih ke orang dia insyaallah can pernah mengutangkeun ka rakyat pakai duit sorangan duit di mana ustaz bari menang muludan deui ti mimiti ti jumeneng jadi ustaz can pernah dek kada duit rajaban yang muludan walaupun sok dibayar ka hiji dek tara pernah minta duit naktor sabaraha kadua na eta duit kana gemlungkeun teu tiap balik aja rok tah ayeuna teh aya paraha gelem amplop plok engke rajaban akbar di pasantren sebelum tanggal 8 dibuka tak dulu biasa rata-rata menang 40 sampai 50 juta dipakai tak beli catering diparapkeun ka emak-emak da mun teu kabagian teh pan geus rajaban ngomongkeun bae emak-emak ongko mantu ngetrek tolak ilmu teh kabagian gesek ngomongkeun panitia eta bari tolak ilmu bari tolak gesek di dieu kitu teh oh sama aku yang salah orang jam catering unggul aja 1.500 orang teh kurang lebih 33 juta catering unggul balanjakeun terus jangan deui unggul ke dia tim sadesa tah jadi menang rajaban di beakeun deui dina rajaban menang muludan beakeun dina muludan sebab saun guru mun maneh hayang beung hati beungan insyaallah hirupkeun agama ulah hirup tina agama eta patokan muslim kuring Nanti baju alhamdulillah tiap lebaran sok aya tamu di Jakarta jangan payung jas payung mere sorban bukan 50 mah besi Ustaz dalam dia yang hayang sorban tadi itu kan harga sorban teh 100.000 ongkos di DP itu 200.000 daripada kan itu mending pikir-pikir deui mahal kene ongkosna dibanding sorbanna jamaah rahimakumullah jadi iya beres Nabi Isra terus Mi'raj tak kumaha urang deukeut ieu 5 menit deui langit kanu kahiji baginda Rasul papendakeun Kanjeng Nabi Adam alaihissalam aya oleh-oleh ti Kanjeng Nabi Adam naon dina hiji waktu Kanjeng Nabi Adam cenah ningali eta cenah naon incu turunanana aya nu gurino eta buricak gurino naonna socana meuni bermakna memancarkan cahaya naros Kanjeng Nabi Adam wahai Jibril itu teh naon itu teh soca anak umat anjeun engke anak incu anjeun engke nu bakal diangkat Nabi jeung Rasul anu soleh tapi umurna pondok sabaraha eta umurna ngan 30 tahun sawastana Daud alaihissalam karunya teh cek Nabi Adam pasikeun umur abdi 40 tahun ka Nabi Daud supaya eta Daud jadi 100 tahun bikeun ku Gusti Allah 40 tahun ka Daud makana Nabi Daud umurna 100 pas waktu umur sampai 830 datang cer malaikat Ajrail assalamualaikum ka Nabi Adam mau kaget arek naon anjeun Ajrail ka dieu arek nyambut nyawa anjeun wahai Adam cek Nabi Adam naon keheula aya 40 tahun deui umur kami cek Ajrail Adam ari anjeun poho anjeun teh geus nyodakokeun eta umur 40 tahun ka Nabi Daud Nabi Adam pohoeun ngantak tika ayeuna urang anak incuna dipaparinan sifat poho leres teh ngantak ayeuna al insanu mahalul khata
manusia mah tempat hilap dan lupa. Ngata aja ge lamun keur nginjem duit rajin pas bayar sopoh. Akur. Naik ke langit anu kadua papanggih jeung Kanjeng Nabi Isa jeung Nabi Yahya. Naik ke langit anu katilu papanggih jeung Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit anu kaopat papanggih jeung Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit anu kalima papanggih jeung Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit kagenep papanggih jeung Nabi Musa alaihissalam. Naik anu langit katujuh papanggih jeung Nabi Ibrahim alaihi. Di Kanjeng Nabi Ibrahim aya oleh-oleh ijazah. Wahai cucuku Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa amalkan amalan ini. Setiap mereka mengamalkan amalan ini, maka akan ditanamkan satu pohon di dalam surga. Amalan apa wahai yang kakekku Ibrahim? Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nganda seseuna urang zikir sabada maghrib, sabada isya, sabada subuh, sabada asar, sabada duhur sok macakeun subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu, memeh ditutup ku la ilaha illallah dibacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Setiap ibu-ibu bapak-bapak maca subhanallah alhamdulillah akbar, maka akan ditanamkan satu pohon di dalam surga. Lamun maghrib 100 bacaan 100 pohon, isya 100 pohon, subuh 100 pohon, asar duhur 100 pohon, sapoe 500 pohon, kalikeun sabulan 15.000 pohon, kalikeun satahun. Ngantak lamun zikir teh kudu ulah tepikakeun tara zikir. Mantara kawir dan pada sholat ilakirun kata dari goler mulai turutan sing saja mantara wiri dan sabana sholat, maka sholat seperti sholat monyet. Kumaha tuh sing tumanina lamun imam teh tadi wiridan kece akan wiridan dipandu ku imam terus komo di dia masya Allah geus ngamalkeun ayat-ayat Al-Qur'an tadi maghrib kadenge astagfirullahaladzim li. Pertama li kasar tadi li abi ya umi dewek oge kakana datang nyaho. Nah orang dia Gusti nu agung jeje berlembar api lamun imam maca teh tiba pikiranna astagfirullahaladzim li abi wa umi astagfirullahaladzim. Ngan oleh abi deui atuh kaduana di naon? Hah? Pan tadi teh geus li abi wa umi, nu kaduana ngadoakeun saha deui? Hah? Li ustadi ka guru. Jelema mah cenah kudu ngabdi ka imam ka bapa jeung ka guru. Astagfirullahaladzim li muslimin wa astagfirullahaladzim li mu'minin wa mu'minat. Sebab di Al-Qur'an ge jelema mah kudu fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri. Naon cenah eta maknana? Hiji jadi jelema kudu loba ngamaklum ka batur, lamun tetangga salah ulah langsung disarekan, beuting tetangga teh ngantak manehna wajahna camrut teh, beuting keur boga masalah, beuting keur boga pikiran bayangan muda, beuting keur naon, beuting keur nyeri beuteug, beuting keur nyeri huntu, beuting keur murian, ulah ieu mah aing teh meunah si kokong tadi kapanggih meni eueuh berak-berakna eta beungeut teh meni mes salep meni kusem bangun ambek naon ka aing si kokong. Fafu anhum atuh kudu loba ngamaklum. Lamun pamimpin ieu jalan can diomean, jalan itu geus diomean, maklum oh duit nanti dibagi-bagi tahun ayeuna beurang ngabangun itu tahun ini ngabangun loba ngamaklum. Lamun hirup geus loba ngamaklum ka batur eta jelema moal dibere panyakit. Insyaallah sim kuring alhamdulillah can pernah diberi penyakit nyeri huntu geus leuwih 10 tahun. Dari kan batur meuli termos sabaraha teh, batur meuli parabola sabaraha teh, pan euceung memes-mes geuning naon, batur meuli kulkas euceung mulia. Batur nyokot motor euceung nyeri huntu. Eta menjadi penyakit teh penting pikiran. Kahiji naon cenah papu, anhum kudu loba ngamaklum ka kadua wastaghfir lahum kudu loba minta hampura jang diri manehna jeung batur. Saha batur teh? Pertama indung jeung kaduana ka guru, katiluna ka pabada muslimin wal mus. Lamun urang geus mametakeun hampura ka baraya, inget
ulah kieu aya dina wiridan astagfirullahaladzim li muslimin wal muslimat beres keluar di masjid si bobol itu tuh ke aing Allah geus minta hampura Allah geus mamentakeun hampura jang baraya tapi diomongkeun deui lamun geus urang minta hampura jang batur mangka urang kudu dimaklum mun batur boga kasar katiluna naon wasawirhum fil amri kudu rajin musyawarah dina nentukeun sagala jadi jelema mah ulah adiguna ulah kumaha aing ulah kumaha urang pokona aing pangbeunang ku aing we aing pambintar ku aing teu kengeng kumpulkeun para sesepuh saur guru ilmu hirup patilu hiji ulah masa pintar hareupeun bodoh ulah ngarasa bodoh hareupeun pintar kadua ulah ngarasa beunghar hareupeun anu miskin ulah ngarasa miskin hareupeun nu beunghar katiluna ulah ngarasa kuat jeung hebat hareupeun anu lemah ulah ngarasa lemah hareupeun anu kuat jeung hebat. Jadi lamun urang geus loba ngamalem ka batur, urang geus loba mangmentakeun hampura ka batur, urang geus loba musyawarah jeung batur, maka setiap putusan berdasarkan musyawarah mufakat insya Allah. Komo di kampung adat mah aya kasepuhan, setiap aya permasalahan selesaikeun musyawarah. Biasana kasepuhan sok aya anjing, aya imah musyawarah, tiap aya masalah bereskeun di kasepuhan atau bereskeun di jero masjid sebab masjid selain tempat sholat tempat tolak ilmu tempat mereskeun masalah tapi lain tempat nyieun masalah ulah jeung masjid jang sarana pasea sebab masjid nu geus dipake jang tempat paraseana umat eta masjid geus teu sah dipake ibadah ka Gusti Allah ya dupina sakitu kapunten nu kasuhun da perjanjian teh jam 12 jam 12 lewat 5 mudah-mudahan sing berkah manfaat doa bidua didoakeun ku si kuring jamaah sing sarean sadayana doakeun si kuring sing sehat mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang deui siap shalawatan teu adek sadayana Allah ya Nabi